Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun Bapak Adil A. Fadila Kusuma, Ketua Badan Pengurus Yayasan Atikan Sunda. Kahidep sedayana siswa-siswa atau napi murid-murid anyar SD Yayasan Atikan Sunda Wilujeng Sumping nuhun parantos sarakola di dieu sing balinter di dieu sanes mengumpul pada diajar pelajaran sakola sapertos sakola sanesna, namun oge hidup sadaya bade diulang bade diurukan perkawis kesenian Sunda, sing nyaraahnya karena seni Sunda. Ka anu janten sepuh murid sepuh siswa atur nuhun parantos mercantenkeun putrana sakola di dieu, insyaallah urang dididik sasae-saena nyuhunkeun pangdorongna pangjurugna ti Ibu Rama balik atau napi sepuh murid atau napi siswa supados kahontal naon anu dicita-citaku Yayasan Atikan Sunda nyata prestasi kahiji budaya juara. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Atik Rahmawatika, Ibu kalasan janten pupuhu SD Yayasan Atikan Sunda 2 sareng janten guru bahasa Inggris. Wilujeng sumping ka siswa-siswi SD Yayasan Atikan Sunda 2 prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Elinda Fauziah Indiarti di dieu Ibu ngaulang kelas hiji SD Yayasan Atikan Sunda 2 Bandung. Prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Ai Nurhayati SPD ngaulang di kelas 2 tambihan tugasna janten Wakasek Sarpas prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Bapak Deni Yusuf Bapak ngaulang kelas 3 ngaturkeun wilujeng sumping kanggo merangkali kelas hiji SD Yayasan Atikan Sunda 2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghilap prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wasta Ibu Bu Lili Rosmawati SPD, Ibu ngaulang di kelas 4 janten wali kelas 4. Tugas tambihana nyaeta janten wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta Ibu Lini Pujiastuti SPD ngaulang di kelas 5 jabatan tambihana Legian Humas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wasta Ibu Arianti Rahmi kalasan tahun ayeuna Ibu ngaulang kelas 5. Terus tugas tambahan Ibu di SD Yas 2 salaku bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat dan tetap sehat. Perkenalkan, wastu abdi Yanti Sumiati, SPD, ngaulang mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1 dugi ka kelas genep. Tambahanana janten PKS kurikulum. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang barudak kumaha dararaman.
Alhamdulillah upami hidup masih dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui ibu sami dina dinten ayeuna dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga ibu tiasa berkenalan sareng hidup. Nepangkeun wasta ibu Ibu Iis Aisyah dina tahun ajaran ayeuna ngawulang pelajaran PLH sareng basa Sunda di kelas 1 dugi ka kelas 6. Janten hidup engke tepang sareng ibu upami aya pelajaran basa Sunda sareng PLH. Tong hilap mudah-mudahan pelajaran PLH sareng basa Sunda ieu berjalan lancar dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah hilap prestasi kahiji budaya juara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam olahraga. Kenalkeun Pasta Bapak Reno Dwi Pamungkas. Bapak ngawulang PJOK di kelas 1 ketika kelas 6. Semangat kanu belajarna di masa pandemi, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Yopi Muhammad Alamsah di SDS 2 ieu ngawulang seni budaya dan prakarya kelas 4 dugi ka 6 sareng ngawulang aksara Sunda kelas 4 dugi ka 6. Hatur nuhun, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami Ibu Izdihar Dadanun Fadilah. Aranjeun tiasa nyauran Ibu Diar. Ibu di dieu janten operator sakola. Wilujeng sumping ka murangkalih kelas 1 nembean di SD Yayasan Atikan Sunda. Sareng wilujeng sumping deui ka kakak-kakak kelasna kelas 2 dugi ka kelas 6. Urang sasarangan deui diajar di SD Yayasan Atikan Sunda. Jaga semangat diajarna, jaga kesehatanna, mugia urang tiasa ngariung deui sareng ais pangatik di dieu jeung rerencangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta Ibu Rina Siti Aminah, Ibu ngawulang seni tari wilujeng sumping kanggo murangkalih kelas 1 SD Yayasan Atikan Sunda. Prestasi kahiji budaya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Aji Andanawari Padela Kusuma. Bapak di dieu ngawulang pencak wilujeng sumping ka para siswa-siswi anu enggal di SD Yayasan Atikan Sunda 2. Mugia urang sadayana dipaparin kesehatan saterasna. Atur nuhun, ulah hilap, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.